Barakatuh. Sampurasun. Bapak Kepala Sekolah anu kusim kuring dipika hormat, Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat, sareng rerencangan sadaya anu kusim kuring dipika nyaah. Puja sareng puji kagungan Gusti Nu Maha Suci, sholawat sareng salam mugi ngocor ka junjunan alam Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ku kersa mantena dinten ieu urang tiasa kumpul ngariung dina acara bubuka Pekan Kreativitas Siswa PKS semester hiji. Bapak sareng Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat, oge rerencangan sadaya dinten ieu teh mangrupi dinten ngawitan kagiatan Pekan Kreativitas Siswa anu dilaksanakeun semester sakali. Salami saminggu kapayun, orang sadayana bakal ninggalkeun sagala katiasaan payuneun Bapak sareng Ibu Guru. Boh dina widang akademi, olahraga, boh dina widang kesenian. Kitu deui sadaya organisasi sareng ekstrakurikuler bakal mintonkeun hasil diajarna salami ngiringan eta kegiatan. Khusus dinten ieu, saparantos acara dibuka ku Bapak Kepala Sekolah, anu ditandaan ku nakol goong sareng ngalepas balon bakal diteraskeun ku parade atanapi pawai ti unggal ekstrakurikuler. Eta parade bakal dipimpin ku tim marching band, dituturkeun ku anggota Pasus Paskibra, Tras PMR, Pramuka, Irma, Eskul Kesenian, Olahraga, KIR atau Karya Ilmiah Remaja, serta ditutup ku anggota Patroli Keamanan Sekolah PKS tangtos bae sadayana bari mintonkeun kaparigelanana. Bapak kalih Ibu Guru anu kusim kuring dipika hormat, oge rerencangan sadaya, ieu kagiatan teh mangrupi kesempatan pikeun urang sadaya nembongkeun kreativitas hasil diajar salami ieu. Anu resep kana kesenian aya lomba tari ngawih marawis sareng dangdutan. Anu resep olahraga aya futsal, poli, catur, bulu tangkis, sareng tenis meja. Anu resep kana diajar, apan aya cerdas cermat sareng ranking 1. Kitu deui dina widang keagamaan, aya MTQ sareng adan. Dina widang basa oge henteu kakantun pikeun basa Sunda, aya pasanggiri, ngadongeng sareng pupuh. Basa Indonesia aya nyerat cerpen sareng maca puisi. Sareng basa Inggrisna aya storytelling. Atuh anu resep kana pasieun, kapan aya lomba putra-putri batik. Pokona lengkep pisan. Unggal kelas wajib ngintunkeun wawakilna. Anu janten pinujul, kin bakal diutus ngawakilan sakola pikeun ngiringan lomba tingkat kabupaten. Ku kituna sim kuring mingharep kasadayana sangkan nya nembongkeun pangabisa. Ulah dianggap heureuy. Komo upami janten paseseaan di antara urang mah kacida dipahingna. Tembongkeun sportivitas dina lomba, tembongkeun mun hasil didikan guru-guru urang sadayana teh aya hasilna. Hadirin anu sami linggih, rupina mung sakieu pamapak anu kusim kuring didugikeun, mugi-mugi salami ngalaksanakeun Pekan Kreativitas Siswa, ieu urang dipaparin kasehatan sareng kakiatan ku Allah Subhanahu wa taala. Atuh kagiatan oge tiasa dilaksanakeun kalawan lungsar-lungsur. Amin. Shoes on, get up in the morning, cup of milk, let's rock and roll. King Kong, kick the drum.